pinggaraneun kaula teh Bambang Campala Suta Campala teh torok-tok gitu Raden Putra Bambang torok-tok Suta halus teh torok-tok teh Atenapi Raden Putra Bambang torok-tok oleh-olehan nu montok beuki jari-jari jauh jang jauh dijauhkeun kalah beuki sedih sia teh nah mangasun Kakang Semar iya nun bu cepot waduh Diki Chandra we nya Kang gitu-gitu teuing kieu teuing mempercise Diki Chandra wah beres eta mah ai Diki Chandra teh tukang baso geuning di Payun Rorompok artis Diki Chandra mah selebritis da tukang baso hareupeun aing Diki eta mah Diki Yoyon Diki Ijo atuh teh mah alah malihan kasepna oge kulan langkung ti Juragan Arjuna tah ada pertengkang ieu mah engke upami parantos sumping ka itu Juragan Arjuna nuju rerenengan teh api-api we bade ngalamar putri gitu sawios ku abdi urang eusian ilmu pameletna mah supados eta istri teh jadi bogoheun ka salira aduh nya politik kolot mun bika kitu jero atuh jero dola naon bapak urang teu sangka euy dalem pangalamanana dalem di Padayagan masih aya lain aya ka batur mati geura dewek ditampi kuda sugan sakali nulungan ka aing cing teh Pak cing abdi ciduhan ye supaya ku awewe ulah ditampik teuing ceprot di ciduhan anger datang ka itu teh kalah dibuburak aing ai ka anak mah da moal duh eserek beneran sumuhun tah kitu kulan sarana jeung katangtuanana maksud bade ngalamar we di mana cenah teh di hiji padepokan Kakang Semar padepokan teh tapal batas antara Astina jeung Amarta tadidinya aya padepokan teuing saha ngaranna panitana teuing saha eta awewena tah kitu maksud bade ngalamar kitu tangkena putri teh bakal kersaeun ka salira margi kasep salira langkung ti Juragan Arjuna Juragan Arjuna mah kagungan ilmu Arjuna telor Juragan Arjuna mah ieu Arjuna telor bapak dewek mah lain Semar ngenog ngan ngapeskeun ka kolot teh nah rada tiis sia tuh lah diomongkeun teuing nu kitu mah wajar ya 10 sakali mah deuleu wajar ada jelema ya Kang tah paurna di dieu teh kitu aing mah paurna teh timalan ke setiap kaula genti wujud meureun ngaran ge kudu digenti oh kan tenan cik anu payus lah kapan salira teh putri ti Pancala ti Cempalareja tah kumaha upami eta campalana canak pi namieun salira teh Bambang Campala Suta Campala teh kudu jeung kecerek atuh heuh apan cepot kecerekna keun atuh dewek meureun karataganana yang sakira-kira siling dagang kulkas mah geus tong diaromongkeun cicikan boa euy salah init-initan nu teh naon teuing euy didenge-denge teh euy rada tiis aing jeung siling ulah sia anu bawa apes teh tah piraku teu percaya kana larangan bulan oh batak kudu ngitung deh kitu
eta mah dihubung-hubungkeun meureun. Dikait-kaitkeun. Dikait-kaitkeun. Nya. Beda deui cek. Pinggaraneun kaula teh Bambang Campalasuta. Campala teh torok-tok gitu. Raden Putra Bambang Torok-tok Suta. Halus teh torok-tok teh. Atenapi Raden Putra Bambang Torok-tok oleh-olehan. Nu montok beuki jari-jari. Jauh jang. Jauh. Dijauhkeun kalah beuki sedih sia teh. Nah. Nya aneh dek euy. Biasana mah dewek teh tara gagal. Aduh. Ting asiana gareuleuh mun ka aing. Nu montok aya di panganaran. Tah kitu nun, hayu Kakang Semar. Kumaha lamun sampean milu? Sumuhun mangga. Namun panginten dunungan teh bakal benuh ka kaula sawios. Kaula nu bakal tanggung jawab kana kasalamatan Kakang Semar. Nu penting mah ikut. Saha abdi teh kakasina teh Pak? Raden Putra Bambang Campalasuta. Campalasuta kade poho dola ingetkeun tah. Tuliskeun kayaknya. Oh, sabab ieu teh lalakon anyar euy, Kade. Aduh, ampun. Hayu Kakang Semar. Jadi api-api nama kora teh ngalamar eta awewe we, tah kitu. Kumaha hoyong terang jisim abdi tinakan Juragan Arjuna engkena. Hayu urang lumampah Kakang Semar. Mangga, 6 ti heula. Tatanyakeun jalan-jalana ku sampean. Mangga, sijang urang lumampah jang sae. Mangga. Ayo jang. Upami angkat nyalira bari istri wakulan angean istri da puguh ngaran nami istri leutik ringkang gede bugang pondok lengka ai kieu matos katinggalna pameget papan bebas nu mawi kitu da bala ayo sae urang sami lumampah abdi teh ieu teh da rusuh teh ditu teh teu tiasa bebekalan heula dari apan dijamin ku kaula ayo hayang jajan naon maneh di jalan ai kitu onaman ulah ai tos papaitan mah nya mung ulah waka jalan kadinya we kulan diharangan ku Kang Sarman nya kedah mayar wae kainya moal jeung kaula bagarayu nya urang olo we ca utitna umur permios lah sieun ku Kang Sarman Arjuna hampura kaula lain nganung harti kaula teu satuju nyeri dipangnyanungkeun tapi ingis nu jadi salaki pinangih jeung marbahaya da yakin ti ayeuna keneh wibawa jeung komara nu jadi salaki geus luntur sumuhun wibawa we kulan Kakang Semar kulan antos ka Allah Sumangat pati bang sulaksana urang berjuang wanita rupawan jiwa susut etara lain